Jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa. VOIB. Aduh, nah ya hidup sarangannya. Nomor bapak itu ngajagan warung deh. Pang tabinana aya. Dulu tuh ku sia ya, we tinggali. Puguh. Bapak aing. Tong sok pura-pura euy, aing lagi hutang. Di ditu meureun salah alamat sia mah coromlah lain di dieu. Baca Bener lain di dieu. Coba ku aing tingali. Pugu ieu toko antabi teh. Sang ngawadol si cebo orang teh. Ngomong naon sih gorila coklat? Dulu ku sia pugu ieu aya tulisana. Terus di dieu toko antabi teh emang syaek naon? Masih ngawadol cebo. Terperduli aing loba nu nagih ka dieu ge da bapak aing geus maot dia geus dikubur. Dipikeun ku aing ka laut. Dipikeun ka dinya ku aing. Syaek naon atuh ka dieu? Pan aing lagi hutang. Dasar gorila coklat ngaganggu ka aing ini lah. Mana euy? Punten. Assalamualaikum Kang. Iya Kang, urang arek iya ngagadekeun TV ka bapak maneh. Hei, Jang. Punten. Sia gelo eta TV kitu rek digadekeun. Emang itu TV naon, Jang? Itu TV LED, jauh teman LED. Wah. Lah. Mang, TV kitu mah tong digadekeun, museumkeun. Tong kitu atuh Jang, urang keur butuh duit ya, ajang meuli sangu beas segala rupa cangcut jeung pamajikan urang. Pamajikan urang teh boga cangcut. Eta make bongsang emang, nya teh bongsang, sare boga mahi meuli teu kudu make nu kitu, teu kudu ngagadekeun TV keramat. Emang pemajikan aing peuyeum Bandung bisa teh. Leuheung Mang, peuyeum Bandung mah seungit. Amis eta mah naon bau tarasi, bau pisan, geus mangkat kitu mah rarau. Awas ya ku aing detik-detik. Doakeun ku aing sing dilamot tuyul sia. Dasar antabi. Mentang-mentang aing budak yang ditipu. Nu kitu TV LED cenah. Nu kitu mah TV LED euy, nu kitu mah tapi TV keramat nu baheula. Nu aing can lahir eta TV geus lahir. Sebenarnya gede TV bersama milik bersama. Kau nonton lobaan yang baheula mah TV hiji. Nonton CRT, heuh dan kitu teh salah mah. Zaman keur dagang peuyeum